teh saha anu bade ngahibur di bumina Bapak Haji Arif Nurrahman miwah Ibu Hajah Nurabiah teh mangaye pan putra ge di Harjati lo teh baingan atuh eta angwanana dugi ka harurung harera wala wala jadi pengaping panjang ringan badangan yang kemerdekaan karya Nopinudi laku nujan itu di sana
kasadayana nu dipayun antos parantos sumping tingkat lagi kasadayana Datut nayaka Berasekar datut nayaka jadi ciri anu pasti Berasekar datut nayaka jadi ciri anu pasti anu pasti
Jang di kampung Bos Iwan Debel Ujang gapoga wiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Haji Ari nyipta seni pawayangan mi banda hiji gamarang kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngarakeun duduluran Pos Prima Almania silokaninga kahirupan rumingkang di pawanangan sadayaku kersa pangeran kasadaya kasadaya kerasa pangeran Bos Ragil Bagunda Bekasi wayang si kuda jalma hirup ku kersana wah PWG Bekasi si muadina seni wayang dirjama nukuman abah di dina saulamu hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkang seni ngabudaya mangga sami mulena Aurora Butik tos kasihan mohon Kang Agustia boga ciri anu pasti watak lancik diri wayang semua keur manusia masing-masing tesarua masing-masing kesarwa cenah Kang Wisma selalu di hati aja wayang semua keur manusia ayo kokoya Kang Dede wayang semua keur manusia masing-masing agan sarua ampun Abah Haji Rasa Bojong Barat aja ulah kumara di alam dunia boga watak beda-beda Kang Bisma boga watak Bapak Dedet beda-beda
pasinenggi mantraya winulan ya sesesro tinggan tinang pamutusing cinarita tedak saking pundi-pun dados dandaning carita ya kukung gebang siwa lan tunggal benayu kadenayu ayu dua anak duku kang bintang sabil pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratanu lan patra timundang kabanyar sari berjuang mah kurang hiji bos Arifin leuwih kuda mendra winulan sastra tinwara alun panjangi ngawusin nenggikan dapurwa lantara dupi basane purwa hartosipun wiwitan dupi tara itu carita utawi kedaton iya boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana dah iya Nagara Banjar Kancana kang kacelukan pangewo kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakocap mansa negara iya watak wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine saha teh bibisik Prabu Banjarpati dah iya sampun dipun pareking Kang Pati Banjar Denta dekantun senopati kalapidaksa anu duanana sami tungkul kamalik lulut dakiman rimang sabda adri ningali pamorna lendra narapati nagi raja negara Banjar Kancana ananging sadaringe pun nganti kapene-pene raja pene guru bakal guru dadi dah ada hiburan seni suara
pisan tak ayah. Ari ngate gatam aya tanah kawi lagu badai ari datana seeh lumayan Ari Abah R Karudes ayah. Terima kasih sareng Ibu Nenen lah. Haji Sudrajat Sukla Ari Soko Abah Haji Rosa budaya mah Abah Haji Rosa budaya lambang bangsa tawis jembar tawis jembar ayah pulang di acara ayah binangkin putra putrina minton cik ngayaga urang etang aya sabaraha hiji aya apa Sobi hiji dua tilu opat aya 40 bah bintang sam 5 6 7 mending aya 70 bah aya 70 cep Sofian aya Abah Buyur Madaya Ibing Raspati angkana saeutang saeutang oh hey diraetang kayaknya pula Bapak Haji Ari ayah kali Ibu Hajang mangga dukung masa uyunan neta masakan galayarna galayar nyi mojang mojang yang disebut mojang ya beda cantik kene kewas pantes kengeng midang ngiring-ngiring tanda tamu Sumpi Akang Karim Bekasi Sumpi kepat ibing atau bintang sabil kepat ibing lange orang macan tenang diraksukan anak saya diraksukan
budaya sami cinta kebangsaan Sritinun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna Tenun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna saraba kapuspiteng dianang yang pandrah sarwa rukma renggeng manik nawaratna wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana bibisik Prabu Banjarpati sampun satingnya binaturata lenggahing dedampar tenta pinalepeting sesoca linenggana warna lemek babut perang medani ginana jebara kastori lan sinebaran sari-sari sampun dipun paraking Kang Patih Kakasih Banjar Denta dekantun Senopati Kalapideksa anu tungkul kamalik lutat jemah dari Mangsabda Adrih ningali pamorna Lendra watek wantos Narpati Nagi Raja Nagara Banjar Kancana dudu Raja Samanea lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikanipun Patih pula anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana Patih kapayun kula bawah timala abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyupan jenengan Gusti Prabu dah ujas tuti sampean
dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen dah eta disimpen di pulung ati pun dahing mastaka pati atur nuhun ngeran nuhun kali perkawis naon cobi tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda dah saling maklum euy hatur nuhun ngeran atuh ping tigana aya pikir sae naon purwa salira kersa nimalan cobi bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nelah dugi kapati mangga nyangakeun Gusti Prabu nanan Sasek we anjing. nya sewe da sore kene ongko dah leres kelan taharep senopati ae Ki Adi doh apa yun salikna Ki Adi nya ulah nyempod wae oh hei atunyuk sumangat jisimabdi pun senopati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kanu panjenengan Gusti Prabu ujas tuti sampean ditarima senopati atur nuhun ngeran leres kalih nati eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyoga cologong sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara anu tesapuk sareng mamanakan salira muga salira kersa ngamaklum saling malum senopati atur nuhun ngeran make lagam ieu atuh salajengna ieu teh aya pikir sae naon purwa salira kersa nimalan cobi ulan tansah diajeng-ajeng Gusti Prabu dah hari kahijina maka ulah tinggal nuhunkeun ka maneh duaan anu geus nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna Gusti diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu dah kaulah salaku bawahan mua bade ngijing sila bengkok senama moal wah bahal kana tinimalan Gusti leres gabungan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa eta kulan mangga bade siangna mangga bade wengina mangga eta geni nalah bade subuhna ge mangga teh teuing doh leres kulan pintu terbuka 24 jam Gusti Prabu semoho percaya ulah isin-isin da abdi mah bawahan ulah sungkan da abdi mah bawahan apan bawahan mah kumaha atasan dah eta kulan anak buah kumadunungan semohon kulan da salira mah hulu jisim abdi buntut dah leres pasti ngiclike ka mana-mana oge teweleh kulan sesuai dengan perintah anu jadi komandan semohon cek komandan A pasti jisim abdi ge A tangtos cek komandan abdi ge pasti B itu Gusti nya sae ini asa zaman baheula nyebut biasana GBE baheula mah baheula nya jeung gitu Gusti syukur